tutuwuhan saja hayu urang belajar anu eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang dinten ieu. Alhamdulillah mugia hidup sadaya aya dina kawilujengan. Patepang deui sareng Bu Guru dina pembelajaran pangrumat bahasa Sunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten ieu urang tos ngawitan kana tema 7 nyaeta tentang tutuwuhan sareng sasatuan. Naon tutuwuhan sareng sasatuan teh? Tutuwuhan nyaeta tumbuh-tumbuhan, sedangkan sasatuan itu adalah binatang. Supaya lebih seru, yuk ikut jalan-jalan dengan Bu Guru. Bu Guru mau memperlihatkan sesuatu untuk anak-anak. Apa itu? Hai, urang kali anu soleh sareng soleha. Ayeuna urang aya di alam anu luas. Urang dinten ieu bade milarian sasatoan sareng tutuwuhan. Bu Guru parantos nyana teropong. Hayu urang pilarian sasatoan sareng tutuwuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Urang milari tutuwuhan sareng sasatoan. Terus aya naon ieu? Monyet. Naon deui nya? Manuk beo. Wah, Masya Allah. Aya deui sirem. Terus di handapna ieu aya naon? Banteng. Ieu naon deui? Onta. Terus naon deui ieu? Keong. Ih, beurit. Aya beurit sagalanya. Terus naon deui nya? Wah, monyet. Ieu mah monyetna monyet lucu, nyana kaca. Naon deui ieu? Embe atau kambing. Ieu entok bodas. Terus lele, ieu mah lele hideung. Terus di ieu keong sawah ieu mah. Nah, urang milari deui tutuwuhan sareng sasatuan di dieu nya. Aya naon nya? Ucing, benih lucu ucingna. Ieu kembang. Naon ieu? Cabe lada rupina mah. Bonteng hejo. Terong buleud. Bea sakilo. Gedang. Wortel. Masya Allah, ieu mah geuningan kelinci. Lucu pisan ya kelincina. Alhamdulillah, dugi ka bumi. Barudak sadayana tadi hidup sadayana parantos ninggal sasatuan sareng tutuwuhan. Aya naon wae? Aya monyet, terus aya ucing, leres enon deui. Leres pisan enon deui. Tutuwuhan aya naon wae? Leres, Masya Allah. Alhamdulillah Allah parantos nyiptakeun tutuwuhan sareng sasatuan anu aya di sabudeureun urang. Tadi urang ninggal aya kelinci. Kelincina lucu pisan ya. Emut kana kelinci, emut kana sajak. Sata acan ninggalkeun sajak teh naon? Bu Guru bade mintonkeun Teteh Rafa anu bade maca sajak. Pikeun sadayana nya. Sakadang kalinci nu lucu. Dikukut nepi ka gedena, diparaban sabang saning lalaban. Sakadang kalinci nu imut, boga corak bodas hideung. Patok pikaresepan nuninggana. Luar biasa Teteh Rafa baca sajakna, meni mah hayati pisan ya. Iya, anak-anak terang sajak teh naon? Ya anak-anak, sajak teh nyaeta karya sastra anu mangrupa ebrehan tina
karena sikap jeung ekspresi pengarangna. Sajak teh upami macana kedah nganggo ekspresi, kedah raut mukana disesuaikan dengan sajaknya, dengan jenis sajaknya. Contohnya ketika anak-anak membaca sajak yang isinya gembira, maka raut wajahnya oge kedah gembira. Tapi upami maca sajak anu sedih, berarti ekspresi wajahna kedah sedih. Sajak oge biasa ku urang disebatkeun puisi. Alhamdulillahirobbil alamin.